Mi, Ya naon maneh ka dieu tara-tara. lain aing mah ada yang gosip cenah mana bejana rek kawin cenah. Ya atuh da urang mah geulis jadi pantes rek aya nu ngawin ge. Nyaho ti saha maneh? Ya heuh atuh pantes maneh ditinggalkeun oge. Zaman ayeuna mah lain kunaon logika sia teh emang skincare teh teu dibeli make duit, kudu jajan, kudu didangdanan, kudu dipakean sia teh. Segala pagi rusak, upagawean tegableg mah nganggur, pamajikan hancur lebur, ditinggalkan ku budak, ku kolot wae ge, teu dipirire, minta dahar teh dibere teh uyah jeung uyah sambil goang, hirup aing sakieu-kieu ting ya loh. Anjing aya si janda anjing minta gawe sugane aya luang pagawean atuh ah. Anjing, aya nu kasep coba duda. Deuk datang ka ieu mah sugan we diapelan. Baron. Datang ka direk ngapelan abinya. Semuanya beborang mikiran ngapelan awewe semuanya kira lieur kita urang teh heueuh ti nganggur teu boga gawe teh pamajikan teh leungit esme. Jadi awewe ayeuna mah ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang. Jadi urang teh hayang nengan lah gawe ayeuna mah yang mukuskeun lah usaha esme. Ya heuh atuh pantes maneh ditinggalkeun oge. Zaman ayeuna mah lain kunaon logika sia teh emang skincare teh teu dibeli make duit, kudu jajan, kudu didangdanan, kudu dipakean sia teh. Heeh sih emang bener, awewe mah lain mata duitan sebenarnya. Jadi bebeulieuna emang lebih mararahal gitunya. Mata kurang rek minta tulung esme urang mah mawa kanengan lah jodoh. Tuh panengankeun gawe sugan boga kenalan di dinya. Si sarua urang oge nganggur, urang keur neangan gawean. Atuh melang ke saya kieu mah mun keng saya ruang gawe jang urang bejaan urang heuh. Heueuh lah. Urang balik ke lekay mah ya lieur aing kudu sare mah. Aduh. Esme, keur naon ai maneh? Sorangan wae. Keur ngahulang we le biasa ari pangangguran naon gawe atuh. Urang teh keur lieur keur neangan gawe ieu teh. Sidik urang Esme nu keur lieur teh. Urang butuh pegawe. Karyawan urang kan anu kaluar saurang. Butuh awewe atau lalaki? Geus we atuh urang. Butuh nate sidikan lalaki mun awewe mah geus maneh ku aing dasupkeun. Eta bika beneran si Baron butuh pisan. Lumpat eta karek kadinya, eta susu sok buru karek kadinya. Bisa iraha. Eta bieu, sok. Kelat urang kaderanya. Sok. Baron. Kadia geras kedeung. Aya naon le mira leuwas ge aya naon le. Lain cek si Esme maneh teh butuh gawe bener eta teh. Emang bener we urang kerengan gawe euy. Tapi euy asa teu percaya di dinya bisa ngasupkeun gawe urang mah euy. Gagabas ngomong teh. Aing mah serius. Maneh butuh gawe teh? Butuh le butuh hampura tuh le hampura urang hampura pisan geus sentak gawe naon hampura. Gawe jadi pembantu hotel daek teh. Daek atuh le atuh teh di mana le naon persyaratanna naon? Ijazah jeung pengalaman gawe hungkul. Aduh alhamdulillah urang boga pengalaman gawe mah. Naon pengalaman maneh? Basa kamari kerja bakti di jalan. Eta mah pengalaman atuh eta mah kewajiban. Balik bere rokok sia le ngeuna dahar. Nih, ayo mana yang mana mama kantong, meni gini gitu anjir. Hele, urang teh tadina teh rek kabang, rek transferkeun duit, ieu teh eusi duit, rek transferkeun ka gebetan urang, an anger we ditolak. Me, ulah ku duit atuh cobaan ku barang. Enggeus le, urang teh geus mere baju, mere HP, anger we ditolak. Salah atuh me didinya mah kulna mere barang nu berharga me. Sia kurang kumaha berharga, urang pernah mere motor ngajugrug we di imahna bakat kumbung. Salah me didinya mah kuduna bere anu leuwih berharga. Naon deui atuh anjing nu berharga teh nih sok bingung bakat ku hayang beunang si eta geus dibere sagala. Bere momok. Emang heuh si barang berharga. Kelat urang cobaan
momok. Urang male euy lamun keur galau kieu sok inget ka si Esme urang male euy. Si Esme mana? Si Esme jana teh lain. Heuh eta nu jana teh ale anu heuh lah pokona mah nu eta nu baheuna kitu teh le. Oh. Hade sigana geolana saya tanya. Wah mantap eta mah nya jojos merojojos ya le eta mah. Lain Ron. Aya gosip dinya keur PDKT cenjing si Esme nya. Lain PDKT deui atuh le. Urang mah nya kun bejakeun mah geus hubungan atuh jeung si Esme mah. Geus mineng jalan-jalan ka luar kota, ka Libanon, ka mana-mana urang geus ulin mineng le. Cuman urang ayeuna keur galau le. Si Esme itu teh rek kawin le jeung lalaki batur le. Aduh. Nu balik ngomong teh Ron. Asa teu percaya aing mah Ron. Didinya nyeri hati teh Ron namun kitu. Emang lainnya kieu le. Lamun ngobrol ke nyeri hati, pasti nyeri hati le. Cuman urang tidak ngagugulung masalah yang sakit hati itu. Berarti eta teh lain jodoh urang. Oh bener. Jadi urang mah geus bae lah. Eta mah tinggal neangan deui we awe nu leuwih geulis, nu leuwih glowing. Untuk kaos eta juga buntelan hitut le. Sia mah dipoyok deula bau. Urang asa teu percaya Ron si Esme rek kawin jeung batur mah. Baik, le, terpercaya mah ka urang mah bisi didinya terpercaya ka omongan urang gampang. Tanyakeun we ka jinisna, ka jelemana ji tanyakeun ame didinya. Heuh lah percayalah bahwa si eta teh dikawin jeung saha jeung sahana ji we tanyakeun ji introdasi. Cik, ku aing rek ditanyakeun nya urang bari ngalewat ye ka Mas RT. Ji tanyakeun ji. Urang itu nya. Oh ji, sekali itu kade hati-hati di jalan. Kalau udah di jalan hati-hati. Me, Ya naon maneh ka dieu tara-tara. lain aing mah ngadenge gosip cenah mana bejana rek kawin cenah. Ya atuh da urang mah geulis jadi pantes rek aya nu ngawin ge. Nyaho ti saha maneh? Ti si Roni Baron Saipudin. Oh nyaho ti si Baron. Ah jauh melu ayeuna mah jeung si Baron. Nu ieu mah jaba kasep, jaba kaya, jabatanana oge. Jaba orang kota. Emang naon jabatanna kabogo maneh nu ayeuna kitu? Dokter spesialis. Dokter spesialis boga kana banget siga cangkudu kieu. Emang dokter spesialis naon Esme mana teh? Gagabas ya, dokter spesialis gigi. Ah, kawin jeung dokter spesialis gigi mah elehan anjing lemah. Lemah naon ari maneh? Esme, dengekeun ku maneh. Kawin jeung dokter gigi mah goyang seeutik langsung dicabut teu bisa muaskeun. Tong disana ke nyuhun tuh ari sia.